Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun nami abdi Ayu ti kelas 10 MIPA 4. Di dieu abdi bade ngawawancara teteh ngeunaan Covid-19. Tiasa atau napi henteu? Muhun tiasa sok. Sateuacanna nami teteh saha? Tepangkeun nami abdi Nanda. Kumaha dampak Covid ka kegiatan diajar teteh salaku mahasiswi? Kegiatan diajar ayeuna mah di bumi nganggo aplikasi Zoom atanapi Google Meet. Nu teteh terang naon Covid-19 teh? Covid-19 teh panyakit anu mematikeun nu asalna ti Cina. Kumaha pendapat teteh lamun aya nu ngalanggar protokol Covid-19? Kudu dibejaan supados panyakit ieu teh teu menyebar luas. Naon nu teteh terang tina 3M? Memakai masker, menjaga jarak, sareng mencuci panangan. Mun atuh nya sakieu wawancara ti abdi. Sateuacanna hatur nuhun kanggo teteh salaku narasumber.